wa nusallim ala nabil mursali hadhihi ummah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Badatu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa gasifil gammah wa ba'du faqlulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak miwah para panitia sareng anu nembe yang barusan anu ngajawab salam Habib Bu Habib didoakeun sing paranjang umur. Heula ibu bapak-bapak heula. Bapak-bapak sing paranjang umur, sehat walafiat, cager bager, sing aya nasib jarah ka tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal. Dekakantun ka ibu-ibu anu barusan nu nembe nu ngajawab salam Habib. Ibu-ibu didoakeun ku Habib sing paranjang umur, sehat walafiat, cager bager, sing aya nasib jarah ka tanah suci, sing laloba duit. Wah pikir tarik kami mah hari kana duit mah beda. Dekakantun karana-rana aya coba ngacung aya rana aya ngacung. Kunaon Habib randa make disebut bejakeun margi Habib nampi kene karanda ngan aya batas umur 30 tahun ka handap. Dekakantun kaparawan aya ngacung anu teu ngacung jadi randa isukan. Aya parawan aya ngacung anu ngacung parawan ku Habib didoakeun sing aya jodona anu maslahat. Kitu ge nu ngacung. Anu teu ngacung sing dikawin ku aki-aki. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin al-ayah. Wa qala nabiyyu sing kompak wa qala nabiyyu man ahaba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala ayatan innama bu'istu li'utami ma makarimal akhlaq. Wa qala ulama inna lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam afdalu min lailatul qadar. Al-ayah wal hadis. Wa qala ulama wallahu a'lam bil murad. Perkenalan punten Bapak Ibu tos kenal ka Habib teu acan. Urang kenalan heula. Siap? Baik. Nami Habib rek nu panjang nu ponokku. Tuh pasti ibu-ibu mah nu panjang. Ganjaranna nu leutik nu gede. Tuh panjang gede.
naon ibu ganjaranana nami Habib anu panjang punten kudu apal saliwat siap kudu apal sabalik lamun teu apal bisul kabehan ya mantap kudu apal siap bisi bis nami Habib anu panjang punten regepkeun kupingkeun bisi bisul nami Habib anu panjang Habib Syahabuddin bin Saleh bin Salim bin Ali bin Ahmad bin Abu Bakar Tuguni apa visual anu ponok ini bu nu ponok nu pastina nu penting jadi siap baik Habib Syahabuddin bin Saleh Al-Kab apal insyaallah apal jawab sing jujur jelemana jangkung penek kain geus moyo harap mawau geus moyokan kahayang teh sedang gitu menyebutkan sedang sing panjang umur menyebutkan penek ke tanggung jawab Hadratin al-Mukarram wal muhtaramin kesepuhan pangersa Haji Uci anu ku Habib dihormati kalayan insyaallah sing ditamih-tamih kamuliaan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin sareng tekakantun ka pangersa Haji Acun anu sami ku Habib dihormati tekakantun ka pangersa Ustad Muslim anu sami ku Habib dihormati sareng tekakantun tokoh pemuda yaitu Bapak Mamit pamit lepat betul Bapak Mamit ketua pemuda sareng tekakantun hormatan pribados Saudara Erlan anu sami ku Habib dihormati sareng tekakantun ka pangersa yaitu ieu teh bucei naon ieu teh bucek ieu tulisanna becek di dieu Bapak bucek nah itu ngaran anu sejen apa ieu Bapak bucek pang bucek-bucekna ya anu mana itu gak ayat na kulkas mudah-mudahan Bapak bucek sing panjang umur sareng tekakantun hormatan pribados Ustadz Syukur sareng tekakantun Ustadz Asep tekakantun yaitu Bapak siapa ini Bapak Ujang pamit tempat apa Uje boy deh Bapak Ujar Bapak Ujang ya Bapak Utar iya betul sareng tekakantun pangersa Kang Sobel mudah-mudahan Kang Sobel sing panjang umur beliau ngundang Habib alhamdulillah Habib biasa dongkap ka dieu dari mulai jajaran panitia Habib banyak-banyak terima kasih sudah diundang utama panitia sing panjang umur sehat walafiat ini yang mendekor ini panggung mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Allah sebab ngagungkeun Kangjeng Nabi emang harus dipajang betul ini bagus cuman kurang loba ya dia kemang saha buaya alhamdulillah lampu bararodas betul kudu nama sing pinu balon tadi tahu ulah diuk balon lamun loba ting balon aing rek diuk di mana alhamdulillah buat atristik yang pegang atristik kita doain biar panjang umur sound sistemnya bagus jangan dirubah lagi ya ya sebab naon punten ibu lamun eho na cemerna panjang teuing ngomongna pasti ngagulung betul
lamun cek Habib yang terhormat Bapak RT yang terhormat Bapak Lurah betul Habib anu era nyebutkeun Bapak RW Kang basna kamaseutik bas lamun cek Habib Bapak RW we pasti gitu. Lamun aya pengumuman ibu-ibu bu wayah na isukan kudu mawa wa botol beres ibu tapi alhamdulillah kunaon ibu sok seserian heula heukeut teruskeun udah kerak naik gitu dina raraga takjim wa takrim karena dilahirkeunana baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakedeung deui jam 12 tahun baru berarti yang ngajirin sapeting satahun bener tuh Pak setahun bener dari tahun baru betul Masya Allah tapi Habib angkat jempol kenapa dia kampung nongka udah di Cibolang tahun baru temake maksiat betul di Cibolang tahun baru kalakah ngayakeun pangaji luar biasa tepuk tangan buat para panitia luar biasa Masya Allah alhamdulillah berarti mayoritas di dia sadayana muslim betul luar biasa muslim yang luar biasa mudah-mudahan tahun depan insya Allah bakal lebih meriah deh amin ya Allah ya Rabbal kenapa soalnya di tahun baru lamun ayeuna dipertamakeun ngagungkeun Kangjeng Nabi ieu kabeh bakal maotna husnul khotimah ieu nu hadir di dieu insyaallah bakal nu pangheulana asup ka surga Allah amin ya Allah ya Rabbal sebab kenapa ngagungkeun Kangjeng Nabi itu udah ada jaminan tos aya jaminan sing sajalmi ngagungkeun kami kawan Kangjeng Nabi disafaatan tika yaumil kiamah amin amin ya Allah ya Rabbal alamin yuk urang baca sakedap manaqibna Kangjeng Nabi punten sebab naon harus tahu bahwa Kangjeng Nabi lahirnya bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi itu Kangjeng Nabi jeung punten Kangjeng Nabi tong disaruakeun jeung urang teu kenging sebab Kangjeng Nabi lahirnya beda tina kitab Sulamul Taufik itu Kangjeng Nabi lahirna lain tina liang eta punten ibunya punten aing jadi era ngomong hayo jadi Kangjeng Nabi lahirna sanes tina liang eta punten dia aing eta deui ya jadi Kangjeng Nabi lahirnya di antara Udel jeung Palawangan tapi pertengahan itu antara Udel jeung Palawangan jadi di atas sedikit di sini jadi lain tina liang eta ari urang mah kabeh naliang eta betul kabeh RT naliang eta luar biasa RW naliang eta lurah naliang eta haji naliang tuh menteri naliang polisi naliang tuh tanyakeun Habib di mana yang eta tah pan eta nah luar biasa betul tapi Kangjeng Nabi pun bukan dari situ bukan pertengahan antara Udel dan Palawangan di atas Kangjeng Nabi sistem dokter itu disesat
Itu betul. Itu masya Allah ini udah layak. Nges benten. Kangjeng Nabi punten waktu kecilna usia 2 tahun lebih dari 2 bulan. Ini nges loba petasan kan itu. 2 tahun lebih dari 2 bulan tos sering keluar getih Pak darah tina dada. Kenapa? Loba datang malaikat Jibril wa Mikail Kangjeng Nabi direbah getih alit kene Kangjeng Nabi. Kenapa? Dauhan Syekh Abdurrahman Adeba ieu Kangjeng Nabi dibersihkeun. Dina rereget atanapi dilebetkan ridwan hilim jeung ilmu jeung keyakinan ti alit Kangjeng Nabi mah lain tina isrohu. Betul. Kangjeng Nabi disusuan usaha Halimatu Sa'diyah. Orok ayat 2. Punten. Orok ayat 2. Anu orok nu hiji belah dieu Kangjeng Nabi belah engka. Itu. Ngan Kangjeng Nabi begitu orok anu ieu dibobokeun Kangjeng Nabi dipindahkeun ka dieu balem Kangjeng Nabi. Dia tidak mau. Kenapa? Soalnya ieu hak batur. Keun orok keneh geus bisa milih-milih. Ari urang orok itu teu urang mah susu nu mana we. Dihantam ke situ. Bener teu Pak? Urang mah nu mah asa nu ngajenok kenyot wae. Bener tuh Bu? Itu masya Allah. Kangjeng Nabi belah dia alimun soalnya nu batur. Sakit teh keur orok. Urang mah keur orok teu kitu geus gede ge nu mana we urang mah. Bener tuh Bu? Itu masya Allah. Ngan punten. Ibu anu nyusuan eta gede ganjaranan. Kenapa Habib punten ieu aya ganjaran? Sakali nyot ya itu pakai putar deh. Luar biasa. Sakali nyot ganjaranna 100. Hebat eta ibu-ibu. Hebat mata boga orok susuan. Ieu mah boga orok mung nyusuan dibikeun ka susu sapi. Betul? Jadi eta budak ibadahna hese. Lamun kita salat karakahna gereng eta budak. Dewi salat. Soalnya susunan susu susuan eta jajaran sakali nyot 100 lamun 2 kali nyot 200 lamun 3 kali nyot 200 lamun eta orokna gemul Rejet. luar biasa eta orokna gemul teu eureun nyot para juta eta ganjaran. Betul. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah kerjaman Covid ieu mudah-mudahan ku berakahna tajim ka Kangjeng Nabi ieu penyakit Covid sing diangkat ku Allah amin. Anu aya di Indonesia, nu aya di luar negeri sing diangkat ku Allah buru-buru amin. Sebab naon eta disimpulkeun make masker betul? Pakai masker. Sebetulnya apa Pak? Pakai masker. Eta ulah loba ngomongkeun batur. Betul? Cetitin ngomongkeun jeung ito. Aya? Aku aing aya teh. Luar biasa. Cetitin ngomongkeun jeung ito ngomongkeun jeung Ida ngomongkeun jeung Mumun. Aya teh aya. Duh, aing jadi anak aya wae teh. Masya Allah mantap ditutupan masker simbol. Arek asup kamu ditemak heula suhu, betul? Lain ditemak suhu, sia teh beleguk gitu. Naon? Sujud sing bener, betul? Sujud sing bener. Masuk ke rumah cuci tangan, lain cuci tangan, wudu yang bener, betul? Lamun cuci tangan mah leungeun hukum, lamun wudu di kumah kabeh teh. Kabeh leungeun di kumah, mulut di kumah, irung di kumah, muka di kumah. Leuwih bersih teh. Leuwih bersih mata punten ibu, lamun hayang geulis wudu tong eureun-eureun. Tong eureun. Begitu batal wudu deui. Batal wudu deui. Batal wudu deui. Ai salat itu goblok. Luar biasa.
biasa. Luar biasa. Betul? Habib udah wudu baca apa? Lobakeun maca sholawat ngagungkeun Kangjeng Nabi. Betul? Lainnya nyanyian. Tapi nyanyi. Tapi lobakeun maca sholawat. Dawuhan Kangjeng Nabi apa? Aksiru sholata alayya fa inna sholatakum magfirah. Sing bener anjeun maca sholawat ka kami, sing loba eta sholawat mangmetakeun hampura anjeun ka Allah Subhanahu. Yang moto deketan. Deketan. Sing bener. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Lamun dipoto bari ngomong sok monyong. Matak jadi gijing heula. Mudah-mudahan anu moto sing panjang umur. Sugane aing dipoto deui. Teruskeun. Tapi ka mana dia? Dipoto. Monyong. Lobakeun maca sholawat. Habib yang bagus baca sholawat yang bagaimana? Betul? Anu sae maca sholawat boga wudu menghadapna kaki kiblat kita sae. Habib kan sholawat mah bebas, betul mangga. Arek bari gadag gini. Ya ini ka mana ya? Arek bari dieu dia cantik. Tenang. Luar biasa. Arek bari ngagolek. Tenang. Betul? Bebas baca sholawat. Daripada nyanyian mending baca sholawat. Ibu bari sasapu boleh. Habib mah sering bari sasapu. Ngan kadang-kadang sok lagam dangdut. Mangga tenang. Yang penting mah kalimahna tong diroba. Pegang sapu. Lagamna lagam dangdut koma irama. Ya Rabbi Mustafa balik maqam sidana balik mama boya wasi'an terus kenapa? Insya Allah eta rutang ngagunuk ini. Luar biasa. Soalnya teh kemana-mana. Betul. Maka tidak mau. Habib saya nggak mau lagam dangdut, pengen lagam pop. Betul? Nama usum pop Pak. Bisa Habib bisa. Yang gimana? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Betul? Terus mau makan dapat paradisa kalinya namanya. Betul? Itu bisa aja. Habib abdi madalin orang mamana orang Sunda. Mung lagam pop, mung lagam dangdut kayak lagam Sunda. Bisa. Sikat, Bib. Yang mana?